Ai itu teh saha di tukang anu ngalumuk tuh eta si Semar saha si Semar Kakang Semar ya or si Olot nepi ka cicing di tukang mending geblek jeung poek ngebelek-bek tuh keur mah hideung bari jeung namru kahalangan ku Mang Jejen kahareup Lot kahareup kapayun Kakang Semar aduh aya anak nu Rupina cekap di dieu kalayan nampik pembagia salira oge jangakeun semapa ngabaktos kahunyuk kasepuhan nu ditarima kalayan hapun tina naon rupihal kalepatan agung sareng alitna maklum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana ayana bilih aya cara anu kacanak di desa anu kabantun di pakampungan anu kajingjing di pakemitan anu teh sapuk sareng mamanahan saliranu tiasa ngahapunten luntur kolbu jembar mana anu ditedak ku jisim abdi ayana kurang pada-padakan pada-pada ping tigana jisim abdi di jurung-jurung ka dieu kedah nyarangan juragan ageung kalayan juragan bungsu saurna palai dijajab kayalah saperengga nu ayana nyatana anak-anak jeung incu-incu kula dijaring di abdi ku salira Kakang Semar da parantos jadi kewajiban geus ngabdi mah nu kewajiban moal bade ngijing sila bengkok sinemah bade baha moal bade baha tini-tinimbalan ya eta we mun dieta sa kadada kadoga ku jisim abdi mah nyatana moal ungut kalinduan jisim abdi mah pikeun ngabdi salami ka angge salami masih kene aya tanaga dina awak salagi dipercaya mah jisim abdi mah teu burung miang jauh dijuk-juk angang ni teh jisim abdi bagja para Pandawa dituturkeun ku sampean Kakang Semar bagjana teh di zaman kaula keur leutik malah di bubuyutna kaula manumaya sasakri sakutrem palasara bapa kaula anak kaula nepi ka ayeuna incu dituturkeun ku anjeun malah ku panjang umur eta meureun geus ratusan tahun umur Kakang Semar sehat we terubah-rubah kaula mah nyatana geus sakieu tawewoh naon atuh resepna Kakang Semar nya kitu teh we nyata sering suka bunga hate ulah aya bancang pake wudina otak halayan sok moja di koleangka nya si cepot si dawala ka dieu nu mawi di luar biasa we eta mah ngaheureuyan kolot-kolotna nya biasa we ngoloan bos Arif teh nya penak sareng Bapak Ade Bahrum di Bancai Ongko Pak Haji Sanca
atuh sina ka jero ka dieu asyawi moal teu ngisinkeun nu di sana ka dieu mah salah ditunjuk sagala dicana nya kitu sejak ngupingkeun naon rupaha anu bade dipadungdengkeun dina waktu sayeuna itu ya kitu pangarasa memang aya hal tepikeun we ieu teh geunaan para tayuda ke dina rupaha kajadian nu karandapan saban reret ka kenca jeung ka katuhu mun teu jadi ilmu rugi pikeun manusia kalayan ieu ilmu teh malah manar sing baris manfaat ti lahir nepi ka batin ti dunya nepi ka akhirat ingi laras kaulanu eya atuh eyang teh sasatna kolot aki ongko ngaran-ngaran kolot kanu jadi anak eueuh dunya kinasihan kanu gedenya aku gedena kanu leutiknya aku leutikna ka awewenya aku awewena kanu lalakinya aku lalakina ka anak Sokomo bari jeung ka incu malah leuwih parah ka nyaahna tibatan ka anak kolot mana aki mana anu bakal tega ningali beneng cewekna incu jeung incu laras kaulanu nu mata kulantaran ieu kajadian Baratayuda geus nyatakeun nyatana keur kajadian eyang teu bisa ngaulah-ulah eyang teu bisa ngalarang naon rupaha karep maraneh kabeh da bongan-bongan maraneh keneh nyaeta wani nyabaksieuna anu temahna du wani jeung panasna bener teu ingi sok cuk-cuk timimiti naon kasalahan Pandawa ulah nepi ka tutuluyan nyebutkeun Kurawa salah nganung hati lamun nyebutkeun batur salah bari jeung hirup boga rasa bener eta teh jelema somong nu kitu teh ingi cing daek mapatahan cing daek dipapatahan sirina manusia mah eta daek mapatahan daek dipapatahan mun teu kitu rametuk ingi laras kaulanu nu matak di dieu kade dinas tina katerangan ti mimiti baheula sacan gubrak maraneh kabeh manusia hirup dina katerangan netelakeun yen judi teh haram ku negara dilarang tapi naha bet dilakonan ku mararane anu temahna tingali kajadian dulur lapur baraya beak pamili leungit pencakaking masing pati tumakaning perlaya eyang salaku eyangna nyeri nempok ieu kajadian itu tega tuh asa ninggal gitu kejadian ieu teh ingi laras kaulanu bejana anak maneh Gatot Kaca masing pati geus mati si Gatot tuh Abimanyu gugur can simpatisan Pandawa kabarna hampir satengahna beak nyata ngalawan Pankurawa tuh saha atuh anu bakal untung ku ayana kejadian seperti kieu teh ingi bener teu dau bari jeung maneh cicing salaku pamimpin Teu Bima dengekeun pamimpin ti gubrak jeung ti soledat beda jeung tukang cendol di mana tukang cendol labuh rugi ukur pribadina ukur keler jeung gelas anu pupus tapi lamun ti soledat laku lampah pamimpin matak ramat kamale mamaan kana teu maes teu meulem rahayat jadi korban rahayat ketempuhan lu ketalang sarana mah rahayat katempuhan buntut
ku ayana ieu paperangan anjeun kabehana salaku ais pangampi teu saeutik anggaran pembelanjaan negara dicokot acan pasukan-pasukanana bisa tukang kudu bela negara bela pati ka negeri anu teu mahna tega ninggalkeun anak jeung pamajikanana melaan mararaneh kabeh tega maneh kejadian seperti kitu tinggi tapi Pandawa aya alusna dina mangsa baheula maneh marahin judi ditebus ku daek leuleungan 12 tahun sataun nyamur ya nyang syara ngakaya diri sorangan kulantaran nyaeta nohonan kana sumpah janji bakal dibikeun negara amarta ka Pandawa di mana nyumponan sumpah seperti kitu tapi geus dicumponan anak kitu geuning jalir tina janji sulaya tina carita para Kurawati anu tungtungna jadina perang teh kulantaran eta ayeuna kejadian nasi geus jadi bubur moal bisa ngerubah bubur jadi sangu deui ku kitu nu kumaha sateka pola mikir sangkan ieu bubur diracik deui ameh payu dijual secara sangu ya laras kaula nu matak tadi dibimitian diantara eyang teh nyatana ku bersih hate sabab naon sabab loba jelema anu bakal digubrak ku akhlakna labuh kulakuna kulantaran goreng hate panyakit ati anu kudu ku urang diungkulan kudu bisa diangon naon diantaranya sirik pidik aya kaniaya iren panasren duduk pak rumpak ngupat simuat ujug riat takabur nyaci maki kaituna buntut kasiran merege ese balik deui ka fitrahna manusia sidik tablek amanah tur patona komo bari jeung anjeun calon pamimpin di mana mangsa geus jeneng di mana mangsa hasil dina Bratayuda pentingkeun kapentingan rakyat pentingkeun kapentingan negara jeung bangsa ulah nepi ka sakali-kali mentingkeun diri pribadi ngakaya organisasi ngakaya kulawarga tibatan rakyat anu keur katalang sara dina waktu ieu tembongkeun jati diri anu ngancik dina diri ulah nepi ka urang ngejual diri sabab tembongkeun jati diri teh sangkan urang leuwih percaya diri ka hareupna nu matak sok sing bersih hate tekadan dina hate pikeun niat bebela ka nagara toh pati jiwa raga hewan dipalar kasalamatan negara jeung bangsa dipikir sabelah mata eyang perihna luar biasa ditinggalkeun kudu jadi incu ayeuna geus poe ka sabaraha geus poe ka 16 ieu parantos poe ka 16 dikeresakeun para Pandawa salamet kabehanana teu cecel teu boncet kitu ya hari Kurawa kabehanana ampir beak hari sesana nu katenjo teh situr sasana si sang kuning jeung konco-koncona gitu menawi parantos hampir 80% mun kantun sababaraha ekor deui rupina nya kitu ya dina waktu ayeuna memang nyaho aing oge pan nyaho dimimiti si eya geus ngayakinkeun yen dina mangsa nagi negara Amarta si Kakang Yudhistira si Kakang Kuntea keun bae sanagara oge teu dibikeun menta sadaerah teu dibikeun menta sakabupaten teu dibikeun sakabupaten menta sadesa
Jadi bikin sadesa menta sakampung. Jadi bikin tadi penta 5 imah tadi bere syaimah weja pembalikan. Nah atuh pokna para Kurawa. Ujung 3 syaimah 5 imah satapak meri warek mikeun negara amarta kitu pan pokna. Sadengkap tanah ge malipasikeun. Kejam. Tapi tungtungna para Kurawa nenggar cadas. Ya, apes. Apes. Tah nu kitu teh ratu moal ngahukum pamarentah moal nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak kade buah ade melak goreng buah goreng. Jang Wah, disarkan tuh. aing nyaksian di mimiti nepi ka beres. Wah, saksi biswa Kang. Di mimiti poe kahiji perang Bratayuda aing nepi ka ongkek nempo ningali getih gologor tina beuheung. Udah pasti atuh akang udah gila. Mangkaning aing mah 3 beraja. Nomor abdi. Aing nu putih teh jorei weh hayang dahar. Ayo lu beraja nu ketu-ketu. Apa kebul? Nu matak teh eta mah anu semplak tak-tak potong leungeun nepi ka maot mah. Nu ngacerit we teu ngapoe teh. Kociak dengek anu loba ngalepaskeun nyawana. Anu pengkor cokor. Leuheung maranehna di leluhur kitu mah korban jiwa raga ada kepentingan manehna tapi rahayat deuleu. Anu tungtungna kulantaran ini teh kulantaran dibarengan ku pancen rek maju da kudu maju da mundur mah moal bisa. Udah pasti atuh. Nu teu mais teu meuleuh mah nepi ka kadungsang nu matak luar biasa peurihna jadi pahlawan teh kitu. Pantes negara wajar mun teh mah negara ngajieun layang pangajian ka tiap-tiap pahlawan anu sasatna ninggalkeun anak jeung pamajikanan. Pantes ketekan Ya. namanya atuh. Kudu apresiasi kan rupa kitu kegiatan Karena jasa. jasa rek teu kitu kumaha. Dina mangsa baheula keur ngarebut kemerdekaan. Para karuhun, para pajuang teh pae poso ngudaek ngorbankeun jiwa ragana pikeun maseuhan lemah cai. Nya alat ukur sederhana bambu runcing teh ayeuna geus merdeka. Kumaha ngeusian ieu kamerdekaan teh lintang ti karya-karya anu pinuji, karya-karya anu nyata. Eta Kang. Ulah di kotoran ieu nagara teh kulantaran urang daek nepi ka teu daek gotong royong. Ulah di kotoran ku ngedul, ulah di kotoran ku geuleuh ka lemah cai. Nya sabab ngayakeun ngeusi kemerdekaan teh kudu sacarana saperti dewek urang kampung nya di lembur meureun kabersihan kudu dijaga. Nya Ketertiban kudu dijaga, kebersihan kudu dijaga. terus keamanan dijaga. Nah, we polisi nah nulakan pantau jeung nutup panjangna rek ditawai polisi. Pan jadi kewajiban urang teh lin. Nya benar. Tah nu mah tah kudu sadar bernegara, sadar bermasyarakat, nya sadar beragama. Sadar bernegara teh meuleun cing inget ieu negara teh hak urang, wajib dimulai ku urang, dah hasilna ge keur urang-urang keneh. Sadar bermasyarakat Sadar bermasyarakat cing inget hirup teh pan urang teh makhluk sosial. Paheuyeuh-heuyeuh leungeun pantai anteter jeung sadeui iwal tiba pada urang malin. sadar beragama kumaha? Sadar beragama cing inget hirup teh bakal maot. Sedengkeun di mana maot lintang ti ninggalkeun amal anu hade anu baris manfaat keur generasi. Nya kudu loba sadar hirup teh. Siap. Komo kana hutang kudu sadar pisan. Siap. Gitu nya. Bener Kang, bener. Siap. Dewek masyarakat kurahayat Kumaha akang cek rahayat. anu syasatna teh hayang buru-buru ningali jeung hayang enggal-enggal ieu pamimpin teh nyata pamimpin anu sanyatana amanah karahayat. Satria piningit anu kapingit hatena nyata ku cidik tablek amanah tur patona. Dalain kuna naon ieu mah fenomena
jadi Naon Kang fenomena teh? dah aing bahasa Indonesia segalanya euy. Bisaan lah Kang masa kitu atuh. Bener si Mike Tyson. Heuh fenomena kejadian-kejadian anu bari sarandapan nu kamari jeung mangkukna. Geus saeutik rahayat ngamarudah kulantaran para pamimpinna teu jadi figur di hatena sewang-sewang. Teu jadi contoh naon buktina? Geuning tempo rek kampanye daek apluk-aplukan kaunggal kampung. Aprak-aprakan. Tempo kampanye nu tara di kopeah ngadak-ngadak di kopeah. Pencitraan. Tempo keur kampanye aya nu gelo oge ditanya ka mana lo. Heeh. Aya budak ololeho oge dak dumadak disusut ku bajuna. Bari dipoto jeung di kamera. Aya geus jadi mah WA oge diganti. Nomor HP ge diganti nu puguh mah culang cileung we neangan palingeun tes di mana rahayat dititah gotong royong dipopolotot. Dititah kerja bakti nyelengir tempo we aya bantuan ti luhur pahayang-hayang jeung parontok-rontok. Heula datang lu geudeung. Jadi we patukang tonggong antara pemerintah jeung rahayatna. Rahayat di pemerintah sarua pon nya kitu teh atuh iraha ngawujud negara anu merdeka tur luasya, ngawujud jadi negara baldatun thayyibatun warubun gopur. Nya. Acuh. Sok pikir ku si lain. Da tepui rahayat mah hayang imah pageuh beuteung seubeuh nya. Nu matak nempo dina TV itu ieu ngomongkeun tentang ketatanegaraan, ngomongkeun tentang hukum, sosial, budaya jeung sajabana. Narasumber si A ngomongkeun ketatanegaraan dicempal ku si B. Si B boga argumentasi ieu dicentang ku si C. Aing salaku rakyat kieu teu ngarti. Colohok bari dahar sampeut teh. Heeh. Muni ganeng dan TV teh geuning rarageg anjing teh. Naon eta teh Akang teh? Leuing. Aya ngomong naon pakai nyebut anjing. Kasar eta teh Kang. Nah kasalebah mana dewek. Eta nyebutkeun anjing geus diturutan ku barudak, loba barudak dah. Ai dewek dia bake bahasa naon? Bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Dina Sunda aya panganteur basa. Pengantar bahasa kumaha Kang? Seperti prolog determinakana memundahar amdahar. Gek diuk. Kelepus udud. Berebet lompat. Nya dug sare. Wer kiih. Oh Indonesia wer kencing. Nya gek duduk. Henteu. Atau bahasa Inggris gek sit down. Depan. Nya am it pande am it kadewek bieu nyaritakeun ngomongkeun dina TV eta nu narasikeun tentang ketatanegaraan hukum sosial di sajabana. Narasumber si A ngomongkeun kieu dicentang ku si B kitu dicentang deui ku si C kieu aing celeungeu bari dahar sampeu da teu ngarti. Muni ganeng dina TV ngan dileuwihan ku dewek meuni rarageg anjing teh. Tah ai rageg keur naon? Tah aing mah ka anjing. Lamun aya nu kasinggung kulatan eta kain nanyakeun we ai sia kapinaon ka anjing. Aing bisa nu teu geunaheun ku Akang ku bahasa eta kasinggung ku Akang. Ha cek aing dia lamun anu kasinggung karimalikeun kapinaon sia ka anjing. Bisi aya nu dewak Akang dari duruk urang dieu, urang mah nyah ka Akang. Aing diduruk. Pikeun. Kai loba keneh nyeuna ya. Nah, teh. Menta aing ka Abah Bu Sutiwa lah. Selagi pengrajin ayam atau Selagi pengrajin masih kena jumeneng. dengan lila. Heungan dewek mah ukur ngomong. Boleh berbicara vokal asal demokratis dan pancasilais. Ameh naon? Ameh dilindungi ku undang-undang. Ulah soteh ngayakeun tindakan anarkis ngeruksak pembangunan geus aya. Nah, ada aing mah kering ngomong. Nya. Ongkoh dituntut kritis masyarakat teh. Tempo
politis di pengpetan aing teh. Dari pengpek ya Kang. Paingan di simbolan di masker meureun aing teh ulah ngomong meureun. Oh bener tak gitu bener Kang. Aya wae sok komo kerkayaan bantuan kitu oknum-oknum geuning. Kumaha kitu Kang tah? Dipuseur daya kuruna sekian tempo dina prak-prakan di lapangan dibikeunna bansos dibikeunna teh kan wawuhna we jeung badayana. Gedeena kumanehna dihakan pan goblok gitu teh. Nya Ya bener Kang. heuh oknum gitu teh. Daya nyetakeun kabeh aya mah oknumna. Sabagian. Ibarat bapak tani melak peuteuy teh jeung hileudna tapi di mana eta peuteuy geus peuteuyan ujung-ujung aya hileud di jero peuteuy di mana jalanna Eta Kang teu ngarti. nya jeung hileud peuteuy moal ngadada teh sabab teh oge aya hileudna aya hileud nagara heueuh da Ari teu sak aing mah bosan itu ieu mending lanjut TikTok we aing mah heueuh bae nempo ka bogoh aing si jeje selebeo eta gitu boga dah. Saha eta gandeng teh pun anak we nu ngisinkeun we meuni kadagu ka dieu atuh sina ka dieu sawiya ngisinkeun gitu heya laras mangsa ayeuna para Kurawa geus neunggar cadas anu aya teh lintang ti Sidur Sasana si Sang Kuning anu jadi ulon-ulon kajahatan bibit rurujit inu rusuh anu sasatna sok ngotoran kana babarayan antara Pandawa jeung Kurawa ukituna aing dina mangsa baheula geus sumpah janji dina ati dina mangsa aing oko begalan jeung si Dursasana aing sanggup nguyup geutingna simbok Drupadi nepi ka ayeuna buukna ngarumbay rek diangir ku geutina si Dursasana kasih Sang Kuning aing janji rek ngabebekeun carehamna kulantaran carehamna anu jadi bibit rurujit inu ngurusuna lumatak aing menta doa di si Eyang sangkan mulus banglus berkah bersama dia wejar meneng-meneng lara den ati nira peteng ate salin pawarasa salin pawarasa lir kalimpudan mega bonara aworlan mega putih lan mega putih begawana biasa sakedapan boten ngawangsul marga nepun peteng penggalih ari margi jauh tina dugaan anggang dina sawangan tenyana bakal kieu jadina merenu kemangka dolohok bingung metemang hitung susah mananu taya sudana itu penggalihna nanging kunirahangan dika kasih ingin jadi menta idin ti eyang tepikeun nguyup getih nasi Dursasana ngabebekeun careham si Sang Kuning Eta sumpahna tetap. kumaha kemanang si eyang
kumaha ya kumaha nu kamandang ti eya ya ulah gugur meme tempur ulah perlaya meme perang ulah init ulah mati meme jurit hardina di mana init-initan dibarengan ku rasa dengki dina dirina di mana lumampah dibarengan ku rasa dendam dina ragana eta jelema teh geus gugur meme tempur perlaya meme perang pati meme jurit ya nginum getih lawan eta kalakuan lain kalakuan manusia tapi malulu iblis anu nyayang dina diri dasarna naon nafsu sedangkan nafsu ngeguduk amarah tekawadahan diri nu kacing cirihi saha anu bakal salah jeung saha anu bakal karandapan ku cilaka saha maneh jadi sorangan bakal balik ke sorangan sabab naon sabab sanajan bari jeung sifatna anjeun rek negrakeun keadilan di ieu tegal Kurukshetra Bharatayuda tapi kelakuan kitu peta teh sarua jeung manusia tapi iblis malulu eyang demikeun hal saperti kitu da janji eyang janji sanajan bari jeung janji cara jeung katentuan ulah kitu salah janji ulah jadi kumaha aing bikin cupar janji anjeun beragama tak matak naon kumaha lamun puncat pencit karena sato salabarkeun we janji maneh mudah-mudahan cupar dina mangsa puncat pencit dagingna bikeun ka parkir miskin dagingna bikeun ka kaum duapa leuwih halus jeung mangpaat saperti kitu tibatan nguyuk getih barokah we da eyang ge baheula aya nyeri hate ku Suyudana mangsa keur budak eyang ditincak puhu pingping eyang nyeri kabina-bina harita nepi ka cupar hayang ngajanggikeun sia sing apes dina puhu pingpingna harita eyang kitu sumpah aya kecap anu tengeuneuh tapi aing lain initna bari dengki lumampahna aing teu dibarengan ku dendam nyata aing ieu mah jeparkeun janji si embok Drupadi nepi ka ayeuna ngarumpai rambutna kulantaran janjina pati-pati diangir aya diangir ku getihna si Dusasana heueuh salah lamun misalkeun janji geus kitu pek eta mah urusan maneh ngan sing inget cek yang tadi harti laku lampah seperti itu teh satu laku lampah iblis laku lampah satu da manusia mah teu diajarkeun dahar nu kitu patuh nguriuk getih seperti kitu saya nama orang pikir bulak-balik we ka Kang Bima cicing sia saya mah baur jangan Kang no seuri juragan sadewa carekan dulu pasti ngebeg dulu udah pasti karinja oh tuh si doser teh liduan naon lu baru-baru heeh tong bujeng hinga sadewa disentak kitu baheula we aya Bang Emok ka imah disentak ada ruas nu lagi deui heeh eta anu bahaya ada kadak dipunahkeun ke Bang Emok harita ni kitu sok hiji tapi aing janji nyata pikeun ngikis habis kurawa kabehanan pek eta da eta mah geus jadi aturan tina Bharatayuda ngan omat sakitu yang kade di mana lumampah ulah dibarengan ku rasa dendam lamun dendam nyeliara dina awak anjeun omat setan bakal leuwih lantip asup kana hate anjeun ratu muang hukum pemerintah muang nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melakade buah hade melakureng buah goreng da pangeran muang rek ngaganjar pangeran muang
angin manusia kudu eling karena siksaan jeung ganjaran sakitu teh rupina diestokeun eyang yakin ieu teh dasarna berhentina nafsu nanging parendene kitu janji parantos pasini sok komo bari jeung sinaksenan para cuata marasa ngacuata lumanten bayar-bayar hukum di pangperangan sok komo bari jeung kaayaan seperti itu Kakang Bima tapi kenyuparkeun janji nu mawi dongkap ka dieu teh jalaran sangkan mulus bangus berkatur salamet tina mangsa nyuparkeun janji kitu deh yang teh ya kaharti kowe kaharti kowe kahartos supir batu gelas kultu nuhun ya tapi aing tetep kekepedegeh rek nyuparkeun kana janji eta mah hak anjeun ngelingan geus nyaritakeun ayat geus sifat manusia mah tadi oge kitu nerangkeun nepikeun ayat digugu jeung teu urusan maneh urusan badina ya geus atuh aing ini teh ya kiduana ti saya bra lumampa mudah-mudahan aing bisa panggil jeung saya mudah-mudahan sadayana ge ku eyang didoakeun mugi ginanjar kaulujengan mudah-mudahan ya amin ya bra sadewa ulang ainit mar ainit bawa si kebos dawa saya duh kitu we Kakang Arya teh yang keun bae dahar teh nama bersih manehna malah manehna mah jelema anu geus apal kana tauhid saha teh Bima pernah ngobrol jeung bangsa baheula pernah ngungsi lalampahan Bima suci panggih jeung dirina ngan meureun ieu mah kade sakumaha bersih sakumaha jalma geus tauhid jeung ma'rifat tina diri tapi lamun aya kasalahan sagede siki sasawi bakal mamalana bakal karandapan aya akibatna godaanana tarik sadaya-daya diestokeun anjeun kapercaya kaula ge sami kapercanten janten pamanggul jurit Senopati Agung dina poe isukan ke-17 leres kaula dikersakeun kaula teh ka tunyuku ka resna pikeun ngelawan Paman Pati Sangkuni naon nu dipake nu mawi kaula nu nyatana kaula teh bade nganggem gelar perang di Rada Meta leres gajah ngam nyaeta sasatna kaula Kakang Arya Bima anu bakal majeng saku pamangmujurit piduana ya bra lumampah jik imit bra mangka lugai ni raya lumundur wiwit ti milayang rana Agungan rupa pamaksadanana da tuang putu teh rupina mah celik putih celakera nya daya gantar kakaitan da yakin upami teh mah teu kitu mada mah kersa rurumpaheun ka dieu eta laras ulalua sakawit nyuhulkeun widi kalayan bolongan aya kitu mah pek teh teuing dewe Kakang kulat panggeuingankeun saeutik-saeutik pangapingkeun pangjaringkeun hatena ulah nguluwut wae tina kakesal ulah nguluwut wae tina kaambek da jisim abdi ge sami diajar atuh nu percaya ka Kakang semua cing saacan init ka dieu kitu si Sepor Sidawala sono
Ih, saya mangga. Ya, bulan gua kakak si lain kade kitu cuk. magak Di syauran ku juragan kesepuan aja. akang Euy, di akang di sahur tuh juragan Bima deleueung ngebeledig. Bari kucem kayana naon euy. kateuing geus ke tepung Heeh. Astagfirullah. Nyanggakeun sama pangabakto sepuh ditarima cager maneh ibar kulan. Kamana wae maneh teh aya di luar kulan. Nanti dolo Biasa abdi mah. Sareng bos. Nya baka Bapak Kado Saipudin. Sareng Pak Haji Sanca nya Sanca Banje sanes Sanca Jalmi Sanca Jalmi Pak Haji Sanca gitu kulan atuna sia teh lain asup kita tadi ka jero biasa kulan anu syirik ka abdi aya nu syirik muhun kulan anu geuleuheun teu kawur abdi ge rezeki teh syirik we teh jalmi teh bener rezeki anak teh eta teh muhun rumatak aya por pot oge da abdi kalebet teh melong we mana teh sinis ka abdi teh lain ulah sia mah sok ngerakeun goblok sia teh kolot naon Bapak eta biasa pajarkeun maka jeung aya nu syirik heuh ka jalma nu syirik Bapak syirik ka abdi mah tong ngamak biasa we atuh marah-marah wae kade setruk bu nepi ka kitu si kurang ajar puasa gitu mah gitu kan keun bae ngaran-ngaran hirup manusia mah teu leupas aya nu resep jeung nu geuleuh nya kitu aya wae terabak ulah bari jeung nu geuleuh na kieu deukeut dia biteh sia mah ka aing sia mah naon Bapak eta biasa ngomong nu geuleuh teh deukeut emangna nu deukeut teh Bapak unggul nah saan deukeut jeung sia tah si ieu tah sarua eta oge ieu Pak tong baper hirup teh tong baperan bisi tereh kolot pokona hirup eukan we enjoy keun we enjoy nya marah-marah wae sanak muda we marah-marah tong marah-marah wae geus kolot salira teh tos kolot tos ripuh tong marah-marah wae angguran mah maca Quran maca hadis da sia ge ikro teh teu tamat sia mah pan abdi mah ngora kene nepi ka kitu namalang jadi kolot sia teh muka eleh warna resep ai guntreng nempo anak jeung bapa teh tiba heula maneh kitu we kitu ulah ade sia teh bisi nyeri hate bapa maneh lah bisi nyeri hate moal mungkin kan nah maka jeung moal mungkin percaya kana hatena jembar nya hideung teh awakna jerona mah anggar we kadu tunggul sabar hati orang sabar hatina lebar lebar silakan ngan lebar ku kadut beu nepi ka kitu aing menikah hayang ngahilian budak di tetangga begitu nya itu kan percaya Bapak matra baeud lamun Bapak nepi ka baeudan geus ganti tong semar semir engke mah nya biji dicontoh ku barudak sia teh menya aya budak ngeureuyan kolot wae apaan siloka naon abi mah siloka cicingna kan yen pang deukeut-deukeutna gogoda teh lintang ti anak jeung pamajikan bener kan pan abi mah wayang salira resep nonton wayang golek nya tah haram tah lah kitu nya sagala oge ulah wakang ngaharamkeun kana barang anu sasatna paeh dai sifat barang anu paeh mah eta mah teu kakeunaan ku haram jeung halal anu haram jeung halal mah nyata sifat anu ngalakukeunana
sifat nu ngahalalkeun jeung ngaharapkeunana muhun. Contoh seperti gelas halalna gelas upami ku urang diangge pikeun eueut dipake manfaatna ya. Tapi bisa eta haram gelas kumaha carana coba eta gelas alungkeun kana tarang mitoha haram teh halus ya aduh jeung Kang Boyong gaulna abdi nya Buyung teh nu hideung-hideung juga bapak sia teh ongkoh muji tapi ngahina hideung oge manis bapak mah hideung oge cakeut reuk goblok sia punten bapak punten bapak mah hideung oge huri kan si dawala teh dia urang unyuk-unyukan leujang bari init kae lah tong tarik atuh teh di mana eta Kana jendela. iya teh di padepokan matak naon keluar heula buka jendela semah maka bebas Api-api naik. pake titi rinti sopan santun DP handap asor teh sia adab-adaban teh pak teh ae nah budaya urang kan ieu make ikat tadi beurang yao-yao produk budaya heuh eta mah produkna budaya urang DP handap asor daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah cik atuh silai teh ieu di mana cik bisa adab-adaban cik bisa adab di mana di bumi dipijak di situ langit dijunjung Dah eta. tak naon leumpang iya capek normatif teuing hirup teh Idealis teuing. tong idealis teuing lah hirup teh lah mau maju lah naon kade sia nah si kurang ajar Teuing ngeukeun bae wadah kitu adatna geuning. nepi ka celengkeung dicelengkeung deui le Urang mah nongser tina jendela no. iya bebentukan ti tukang bapak nepi ka lemak we hungkul